jalan satapak ngajugjug kahiji lembur teu aya kacape sabab aya nu ditel Meang sawah. Jangan lupa di subscribe, di like kanggo Teh Moja Desa. Sip. mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Wilujeng patepang deui sareng Pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah Pribados masih di sarengan Kuneng Salwa. Sareng Pribados masih kena di lembur Kampung Guded Desa Cibanteng Kecamatan Parung Ponteng Tasikmalaya. Namun pami video arsat aca nama urang ningal perkampungan anak aya nama orang tinggal kaendahan alamna nu aya di palihan ieu. Hayu orang tinggal sasarengan. Ieu nih. Pribados sareng neng sawah atos dugi di perbatasan Kampung Ciguded sareng Kampung Cidalung. Nah, tapi masih ngajinya nengnya. Hayulah urang tinggal kaendahan anak. Siap. Wargi sadaya janten sakumaha anu kauning aku urang sadayana ieu jalan anu di lembur ieu teh nyata nanjak mudun. Sinengna kiatan tadi ku abdi dicandak jalan-jalan. Mepai jalan satapak ngajugjug kahiji lembur teu aya kacape sabab aya nu ditel Meang sawah. di palihan luhur aya kampungna manawi aya nu endah. Capek teh neng? Ya. Video persawahan. Enak kalau mau jual gua. Nuhun. Tinggal diambil.
di sawahna. Ayeuna urang duaan bade pamit permios namung hapunten satu acara bila cariosan atau nepi tingkah laku anu kirang merenah ka wargi-wargi sadayana. Pribadi sareng Neng Salwa pamit mundur wilujeng kanten permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di like kanggo Teh Moja Desa. Sip.